Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya patepang di sareng tata dan nami harja anu baris nyenggakeun carita pondok judulna Dukun Lepus karya Ahmad Bakri. Mangga wilujeng ngadangukeun. Geus lila kuring ninggalkeun lembur malah geus betah deui di pangumbaraan teh. Rea dulur nu nitah balik hayang riung mungpulung pakokolot cenah. Tapi kuringna hoream. Kahiji goreng-goreng ge geus boga sasaungan, piraku kudu ngahaga kuriak di lembur batan sakieu sagala mahal teh. Kaduana nya kitu teh ari di lembur mah sahanteu nasok sagala kadeuleu jeung kadenge. Bubuhan paungku-ungku jeung dulur geus beak sono masuk timbul cek-cek bocek. Urusan saeutik ge sok dijadikeun. Cek kolot ge dulur mah ari jauh seungit kembang, ari deukeut bau taeun. Nu matak mending jauh, seungit wae kaambeuna ti kajauhan teh nyaah jeung asih teh manjang. Kilang kitu 3 bulan sakali mah teu petot ngalongokan. Nu ti lemburnya kitu deui, sok juljol ngaranjang da teu jauh ngumbara teh ukur 40 kilo. Jadi teu boleh kadenge jeung remen kesaksian deui ku sorangan kaayaan di lembur teh. Najan paanggang teu burung nyaho sagala-galana kaayaan urang lembur teh. Hiji mangsa isuk-isuk jongjon wae maraban hayam. Reg aya mobil eureun hareupeun imah. Teu pati dipalire da unggal poe ge sok aya motor eureun lebah dinya teh. Sobat-sobat nasi ujang ngaradon ulin. Wah, cek sora ditukangeun. Dilieu breh teh si Otong ti lembur. Aya naon isuk-isuk geus di dieu, cek kuring beri jongjon wae digawe. Di piwarang ku Aki Haji mapageun uwa kedah kabantun ku abdi ayeuna. Ari kitu naya naon cenah. Sot wae parab teh ngadenge kitu mah. Diteuteuk wae budak nu bangun capieun keneh teh. Aki nata pupus cek kuring teu sabar. Innalillahi. Sanes pupus teu damang cek si Otong. Long deui hate teh. Innalillahi diteureuy deui. Teu damang naon, geus sabaraha poe. Ti dinten Ahad duka panyawat naon da panangan sareng sampean nu tengen teu tiasa diusikeun. Paeh sapali sanggem nu nyarios mah. Kuring ngagebeg terus ngahuleng meunang sababaraha jongjongan. Bu, edas aya-aya wae cek hate teh. Saur Aki Haji uwa kedah kabantun ayeuna ku abdi, cek si Otong. Kudu kabawa ku si lain kana motornya. Sumohon. Teu sanggup uwa mah jauh-jauh ngabonceng kana motor mah, mun jalanna alus onaman leuheung. Tuda sesah uwa kana mobil mah, can kantenan sumping wanci lohor, mobil kaditu mah tara daek mios can mudal mah. Moalna naon kana motor ge urang alon-alon wae. Nya heuge atuh cek kuring asa-asa. Tapi awas ya mun ngebut. Si Otong nyerengeh. Kuring asup ka imah, maneh nuturkeun. Barabat di manehna nyarita ka indung barudak. Tong teh milu ayeuna da rusuh, cek kuring bari disalin. Geus papatah ka budak nu sok babantu di kandang, slak kana motor, muntang kana tak-tak si Otong. Gleser weh teu gancang-gancang, dapok deui kuring omat-omatan. Tapi bubuhan budak geus di luar kota mah ari biur teh mani asa hiber. Pok deui teh ngelingan ditompokeun kana ceulina. Palias teu digugu, ngadius wae kawas mengudag musuh, tungtungna mah teu diopenan deui, sieun mata keumpeur ka si bedulna. Nepi ka kebon karet aspal teh buntu, ti dinya mah koral we taringgul, nu tadina kakubur ge ngarambul ku halodo banget mah. Hesieun pisan si Otong milihan tincakeun motor teh, coba undur naudzubillah kana awak teh. Leuheungna teh teu dibawa hiber cara tadi dina jalan taringgul kitu mah. Ari dipikir-pikir mending ingkeun jalan teh sina barutut ambeh teu ngarbut teuing. Nurangan sugan meusan nu paeh kadupak mobil teh. Lebah tikungan nu mites ari galeong teh mabal ka sisi. Ban hareup ti gecol kana batu. Untung teu neunggar gawir ukur ngajeng-jehe dina gili-gili. Kuring kukulutus teh si Otong mah teu ngomongna naon, gigibrig wae da papakeanna pinuh ku kekebul jalan. Jalana ongko asa kabina-bina. Cek kuring bari ngusapan tuur. Sugan si laing mah nyaho, taun sabaraha rewu cenah rek diomenana teh.
Si Otong nyerengeh we bari ngahudangkeun motor. Ongkoh ketah kuring ge era sorangan. Kakar ge bieu teteh nyebut mending ingkeun jalan teh sina barutut. Ayeuna keneh geus aral deui ku jalan renjul teh. Jam 10 datang ka lembur. Reg eureun hareupeun imah Mang Nata. Ronghok nu narempoti tepas. Sup ka jero hempak di tengah imah. Raung nu naranya teu katembalan kabeh. Sup ka enggon nu gering hempak di wae. Paman teh kasampak keur ngalempreh dina ranjang. Bibi bojona tiuk emok dina tunjangeunana. Srog kuring teh nu gering neuteuk mani anteng. Cek kuring dina kursi hareupeun ranjang nu tadi didiukan ku anak paman nu cikal. Pok tatanya bibi nu nembalan teh. Poe Ahad teh amang angkat ka balong, ngawur pijahan sumping ti ditu wanci lohor. Kuloyoh wae kana dipan ebog. Tetuang heula dala lieur saurna. Sabuat dikantunkeun salat lohor, ari ditempo deui geus kitu, cenah cek bibi teh. Kuring ngahuleng wen bari neuteuk kanu ngalempreh. Biasaeun keneh sasauran. Bisa, cek paman lalaunan. Alhamdulillah cek hate teh. Nu palih tengen sanes nu eta teh, cek kuring ka bibi. Beurat rek nyebut lumpuh teh. Mohon, tembak bibi. Dupi damis palih kiwa teu kantosna naon, teu kantos kaganggu. Kawitna mah katinggalna teh rada benten. Socana eueuh nu palih kiwa dugi kasipit. Nanging ti dinten kamari sae deui. Kantun ieu we panangan sareng sampeanana. Kuring ngareng hapreug-reug. Jadi ti poe kamari geus aya mendingna meueusan cek hate teh. Insyaallah siga maju kana cager. Reket panto kamar muka lol nu nempo. Ari direret si horeng Uwah Haji nu ngutus si Otong neang kuring teh. Geus lila datang. Nembe pisan. Ya eta guragiru di teh kitu tak geuning kaayaan mamangna teh. Ari gas kadeuleu mah uwa masrahkeun kumaha hidup. Katimbang perlu ka rumah sakit jigera bawa. Bisa wae diubara di kampung ari nyaho mah piubereunana nya kumadinya. Kuring teu nembal, ngahuleng we bari neuteuk kanu gering. Berat dipasrahan kitu ku kolot teh. Padahal anak-anakna loba paman kuring teh. Malah geus rumah tangga tinu ti heula mah. Ngan saurang nueutik keneh teh nu tinu ayeuna. Tapi naha Uwah Haji make nembeulkeun ka kuring. Kilang kitu ditarimakeun pisan. Mana kitu ge geus dikolotkeun kuring teh. Tapi teu burung are poekeun mah da puguh teu apa kana ngurus nu gering teh. Aya ingetan rek dibawa wae ke rumah sakit. Tapi kudu ka rumah sakit mana da lain panyakit samanea nu kitu mah cek hate teh. Kudu ka dokter ahli saraf. Ras inget sok aya nu nyarita yen panyakit kitu teh biasana mah aya patula patalina jeung jiwa nu ngarandapanana. Boa ieu oge cek hate teh. Tuluy sasaran dina ingetan naon kira-kirana nu ngaganggu kana batin paman kuring. Disurup disumbang sambung jeung nu sok diobrolkeun ku babarayaan. Boh dina ngaranjang ka imah kuring, boh ari kuring meneran kalembur. Teu burung ngaleunjeur ari hayoh dikotek takmah dina ingetan. Reh wae nu pipanteseun jadi panyakit ka paman teh. Sahanteuna da ka bojona nu ayeuna teh kuring ge rada nilam bubuhan bibi tere. Kuring ngojengkang bijil ti enggon, gek diuk hareupeun Uwah Haji di tengah imah. Nu hempak geus mimiti naranya deui saranueun meureun. Tapi teu pati diladenan da keuriweuh tea pikiran teh. Kumaha? Cek Uwah Haji bari neuteub kana beungeut. Rek dibawa ka rumah sakit. Kumaha upami dicobian heula diterekahan di dieu. Kumaha karep tadi ge uwa mah masrahkeun ka hidep. Upami tiasa mah hoyong paduduaan sareng mamang. Nah make teu bisa. Urang sina kaluar we ari hidep hayang paduduaan mah. Cenah bari ngojengkang kalawang enggon. Kaluar heula sarerea ieu, keun we taringgakeun. Nyai oge kaluar we heula sakedeung, cek Uwah Haji ka bibi. Sanggeus nu gering tinggal sorangan, sup kuring asup deui ka enggon bari pada neuteuk ku sarerea. Tetep nganana hatea, tetep panasaran. Geus ngonci panto, gek diuk dina kursi urut tadi. Paman siga nu kageteun pisan nenjon nu karmit dibudalkeun teh. Tapi teu sasauran naon, ukur neuteuk mani anteng.
Mang, cek kuring lalaunan bari doyong kahareup sangkan eces ka kupingeunana kudu geuring. Abdi terang, tos lami mang teu damang manah, tos lami ngemu karudet dina emutan. Eureun heula nyarita teh, hayang nyaho kumaha teurakna kanu geuring. Nya wae geuning paman teh tembong bangun curing hak. Di kantun pupus ku embi mah mang teu nanaon, abdi yakin mang tawakal nyangga musibat eta mah. Saparantos nikah kanu ayeuna ngawitanana tunggara manah teh. Mang teu iasa leluasa mintonkeun ka nyaah ka putra da kagok ku geureha indung terena barudak. Waktu si nyai nyidiah maot, mang kagungan emutan hoyong ngarawatan barudakna sangkan ulah diindung terekeun ku bapakna. Nanging maksad mang teh gagal. Margi wartosna bibi teu ridoeun. Tungtungna barudak si nyai kalantar. Milu ka bapa sieun ku indung tere. Rek milu ka aki sieun ku nini tere bari teu disambat-sambat acan ongkoh. Abdi yakin eta teh jadi panyawat kana manah emang. Mangkaning sasat katingali unggal dinten barudak ting hariul teu karumat. Eureun heula sakedeung diselang ngarenghap. Panon paman ka tembong carindak-dak. Brei ngembeng jurulu wae cipanon bahe ngalembereh kana pipi. Hate kuring ngalenyap. Antekna pisan katunggaraan manah emang teh kamari ieu, cek kuring ngamimitian deui nyarita. Deungeun-deungeun ke seueur nu ceurik ningali titi teh, mana komo emang mah dara makna. Bumi sakieu legana, sakieu agrengna, dugi katuasa ngampihan putra, mun nyewa nu pantes onaman leuheung, da ieu mah dugi ka nyiruruk di imah butut sapotong sewang sareng Kimar Hasan. Waktos eta rorompok diruag, ngan teu wae pindah ka kolong sasak budak teh, darek milu ka kolot teh nu nyambat, milarian sewaeun teu aya, tungtungna dugi ka nyiruruk di tajuk butut, cipanon paman beuki ngagarajag, tak-takna nu kenca oyag ke bawah ku sisidueun. Abdi yakin, emang teu nyambat budak teh kagok ku indung terena. Kanyeri ningali putra katelangsara ku emang dikemu teu dikedalkeun. Saha nu bieu kajenengan nata, pakaian ngeblak di mana-mana. Tanging putrana dugi ka kitu. Rupina Nyi Titi ge ngahaja nyiruruk di tajuk butut teh meupeus keuyang. Keheul ka kolot taya panyambatna. Da wartosna disarambat ge diajak ku duduluran teu daekeun. Piraku emang teu ngadangu. RT kantos babandamian pade mang damalkeun rorompok wayagon kanggo Nyi Titi mun teu dicaramah ku mamat. Eraeun panginten boga dulur dugi ka digotong royongkeun onaman. Ku emutan ieu pisan nambih-nambih kana katunggaraan manah emang teh. Saleres nanti kapungkur ge abdi mah ngalapatkeun ka emang siga nu teu tiasa ngadidik geureha dugi ka sagala kaheumpik, sagala kerudet dikemu wae dina manah dugi ka kieu palukarna ieu. Cek kuring bari nyelang ngarenghap heula. Nyaah emang teh kana salira. Paman unggek, nyaah ka putra. Unggek deui. Mangga atuh ari palai damang mah geura budakeun isi manah teh. Ulah ngampihan rurubed sina longsong balumbang timur. Sing iasa mayunan geureha sina tunduk kana sagala kapalai emang. Da sadayana oge pakaian nu ayeuna teh pakaya sampakan teu kacampuran ku cadak bibi. Teu katambihan deui ku usaha sareng bibi. Piraku teu tiasa dianggo ngajat nikahkeun putra sareng putu. Teu langkung emang saterasna mah. Nanging ku emutan abdi sae urang direungkeun sareng Uwah Haji sangkan pasaksian ku anjeunna. Paman beuki rongkah ceurikna, kuring ge rada hariwang menjok kitu mah. Marah mirisieun jadi dosa kumawani nyarita bebeakan ka kolot. Bendu emang ka abdi wireh kumawan teu nyarios kitu. Gideg. Lalu sakurung disanggempkeun ku abdi tadi teh. Unggek. Kumaha upami engke wengi urang riungkeun sareng barudak. Keun bibisina ditalek ku Uwah Haji. Sanggemeun nyaaheun ka barudak nuhun. Upami keukeuh bade bedang mah teu langkung emang kantun milih antawis putra sareng geureha. Si Ujang mah tong dimanahan teuing, leutik keneh ieu piraku lancik-lancikna teu nyaraaheun. Kumaha upami kitu? Unggek. Long wae hati kuring teh. Kojengkang kana panto, brai dibuka. Lol nempo kaluar ngisarahan Uwah Haji diajak ka enggon. Barabat ku kuring dicaritakeun deui nu tadi teh. Uwah Haji unggek-unggekan bae bari pok deui nyebut heueuh jeung bener. Maksud kuring dirempugan ku Uwah Haji
diusupkeun cenah ku warek ditalek moal aya basa kagok ayeuna mah. Aneh, ajaib. Sanggeus hujan Cipanon, sanggeus asak pasini jeung Uwah Haji, leungeun jeung suku paman nu lumpuh teh bet bisa diusikeun meusan. Mimitina mah indung suku utak-utak, tuluy dampalna jeung dampal leungeun. Nu gering cerik deui bawaning ku atoh sigana. Pok nyarita ka Uwah Haji lanceukna ngabudakeun isi hate nu dikemu ti Bareto. Anggeus nyarita minta dibantuan ka kuring hayang diuk cenah. Geus nyanda kana tumpukan anggel nyoba-nyoba ngusikeun di dampal suku. Beuki kerep, tungtungna nepi ka bisa sila. Kuring olohok bawaning ku helok. Leos bijil ti enggon dituturkeun ku Uwah Haji. Jig balaturan deui, cek Uwah Haji ka bibi jeung ka barudak. Sup ka jarero, tulila goak bibi, goak deh nyititi bawaning ku atoh meureun. Nyampang geus bisa sila, geus bisa ngusikeun deui nu lumpuh. Nu hempak di tengah imah paheula-heula narempo. Kuring nitah ka warung meuli ragi jeung bawang bodas. Geus aya tuluy titah direndos, ditunyuh ku kayu putih sina dibalurkeun bari ditalatahkeun sangkan mayeng isuk sore. Peutingna ngahaja teu meunang aya nu ngalongok, barudak jeung indung terena diriungkeun. Beres Uwah Haji nyarita, bibi cerik bebeakan menta dihampura bari sumpah rek nurut kana kahayang salaki. Isukna kuring balik. Heuleut saminggu nampa surat ti lembur nyaritakeun paman geus kadugaeun di lolongo ka balong bari ngagigiring incu ti sejenat. Pleng wae teu inget-inget deui, balas kuloba wae gawe. Heuleut sabulan reg aya mobil eureun hareupeun imah. Nu tumpakna tarurun bari ngagarotong nu gering. Nah kunaon eta teh? Sate ya. Jeung rek dibawa ka mana nya? Cek kuring dina hate bari ngajengjen di emper hareup. Pohara kagetna neng jenu gering dibarawa asup kaburuan kuring. Nah saha itu eta teh cek hate, buahnya lahan. Kunaon eta teh bade dicana ka mana? Cek kuring. Bade ka dieu, bade ngadeuheusan ka bapa, cek nu nganteurna. Kun adi ieu teh kacilakaan. Kuring olohok we meunang sababaraha jongjongan. Tu ngagarotong ngajarangjeun wae hareupeun panto, elek kesekeng sigana teh beurateun. Eleh deet. Brai we panto teh dibukakeun, sup sina ka jero. Nu gering teh digolerkeun dina dipan di tengah imah. Kae heula, cek kuring ka nu nganteurna. Moal lepat sumping, geuning dicarna ka dieu. Ti mana teh atuh saderek teh? Ti Cijoho ngahaja bade ngadeuheus ka kersa bapa nada jiad supados pun adi tiasa sae deui. Nah kunaon tuang rai teh? Ragrag tina tangkah kadu, ninggang batu. Tulang pingpingna potong, sareng sirahna tatu, sering kalengger, meh unggal jam. Nah atuh bet dicanda ka dieu sanes ka ditu ka rumah sakit. Tah sanggem nu nyarios teh sanes landonganeun doktor nu pana kieu mah. Lajeng we ditaruduhkeun ka dieu abdi teh. Da sanggem nu ngaortosan teh, kapungkur ge nu lumpuh aya tauna saparantos dijiad ku bapa mah sae deui. Nyanggakeun wae abdi teh ka kersa bapa sadaya-daya supados pun adi sae deui sabihari. Teu bisa ngomong kuring teh bawaning ku hareugeun. Pajar nu lumpuh geus nahun cager deui sanggeus dijiad ku kuring. Ras inget ka Mang Nata paman kuring. Tuda eta mah beda deui. Apal pisan kana kaayaanana turug-turug panyakitna sasat nembrak. Kabeneran we ongkoh babakuna mah panyakit rek cager, kuring datang nitah ngabudakeun sagala karudat nu dikemu aya tauna. Kudu kumaha ayeuna nyang hareupeun tulang lapas siksa kieu nya. Sareng ieu abdi teh sakalian deuheus ka kersa bapa, cek nu saurang deui bari nyodorkeun botol bodas geus cai. Saongkoh dua ongkoh abdi dongkap teh, nyarangan ieu ongkoh bari hoyong dipangjiadkeun ieu kanggo pun lanceuk. Parantos 3 taun kaganggu emutanana ngacacang wae gawena teh. Tadina mah hoyong ka Bantun, hoyong dideuheuskeun ka kersa bapa nanging teu daekeun. Direjeng kalah ka ngamuk. Awa cai wae ti Cikamalayan sangepun bapa teh sadaya-daya abdi teh nyanggakeun kersa bapa. Kuring ngarahuh bari meubeutkeun maneh kana kursi. Bingung pilakueun, bingung pi omongeun, bingung wae nyang hareupan semah nu macem kieu mah. Cag deui ka dieu. Atur nuhun kana perhatosanana Tata dan Miharja pamit. Permios.